cek Imam Jalaluddin Rumi, mukmin anu maksiat di neraka bandingkeun jeung kafir ngeunahan keneh mukmin anu maksiat. Sebab naon? Teu rasakeun panas. Panas teh sakedeung. Sakedeung sampai 2 PK ditu mah ngeunah. Kumaha bisa ngeunah kos kitu? Lantaran nyana selalu zikir ka Allah di neraka. Masyaallah. Sedangkan jelema nu zikir ka Allah kan moal panas cek Imam Jalaluddin Rumi. Sapoe panas, 2 poe panas lah. Urang ngajerit sakieu cek marah sakieu. Gas. Pasrah bae ka Allah. Langsung bae. Malah mah di neraka. Can boga tas bae. Cak ahli-ahli neraka. Pun. Yang tas bae di neraka keur ieu tolol. Deh kuari. Henteu aing mah yang bae. Tas bae di mana? Tuh seuneu. Sugan bae anu mah tas bae budak. Sok sia. Sia jeung hanas bae sagala. Ieu. Aing sebenarnya tiba heula teh pangeran aing kan Allah. Sia geus kan Allah. Heeh. Ngan aing mah ieu kan kajurung ku nafsu. Aing gaji murudan. Rajaban aing ngilu nyaho aing. Ngan aing kajurung ku nafsu. Da kiai na ge aya di dieu kuari. Di mana? Ieu kalau ngomong. Aja saya kurang. Ya oh pangeran teh Allah. Aing sri ngadengkeun urayan-urayan kiai. Cenah lamun zikir ka Allah teh manteng ngeunaheun geus aing zikir kuari. Cak ahli-ahli neraka. Keur ieu keur di dunia henteu aing mah di dieu ge kajen. Di dunia aing teu kaburu kuari neraka lah. Bisa anu Jalaluddin teh ya Allah ya Rabb. Sia dek nuturkeun hayu. Dek malah teh moal aing mah. Nyana teh geus sakieu pararanasna. Aing mah deuk zikir bae ka Allah. Zikir ka Allah di neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cak malaikat sanu zikir eta. Cak ahli neraka. Tuh, situ zikir bae. Hoi, cak malaikat, keur ieu zikir bae di dunia. Penting beurang Jumat kunaon di dieu. Lah, malaikat ge makhluk ka ditu sia. Cak malaikat serem banget budak. Yes ya. Sakitu di neraka zikir panas bae sia di akhirat mah. Ulah loba omong, indit. Aing main sama sia. Ya mah paling yang nempoan doang jangan iskeun moal bisa sia. Cak malaikat sia bahasa mana sih? Eta bahasa terbagus sama sia mah. Bukan hayang aing mah malaikat kan ulah sia-sianya.